itunya orang mah afada zalika ar-ramli nya sanajan eta tempat teh kosong tina karamean atuh di leuweung ngaranna ge urang datang 40 rek maroro nya poe Jumat kabeneran salat Jumat heula teu jadi eta teh nya jeung deui dina buktina ge moal eta teh Tras alif deui wal jama'atu fil jum'ati fardu ainin aidon alaman nawa al iqamata indahum ayil mazkurina arba'ata ayamin sihahin. Wajib berjamaah salat Jumat alias jumaahan keur jalma anu nyaba bari cicing nyabana teh rek maksud 4 poe. Urang rek indit ka mananya Pangandaran we nya anu apal sarerea. Urang indit ka Pangandaran, urang teh boga tujuan di Pangandaran teh rek 4 poe. Da geus lillah henteu nya rek 4 poe di Pangandaran teh. Maka keur urang, keur abdi wajib migawe salat Jumat, wajib berjamaah salat Jumat di mana? Di Pangandaran. Kan tadi mah teu wajibnya. Ayeuna mah kulantaran di dituna geus diniatan atawa boga maksud rek 4 poe, maka wajib salat Jumat. Sanajan poe Jumaah teh kakara dina poean kahiji ari poean kadua aya telepon ti dieu balik weh berarti ngan sabaraha poe ya ngan 2 poe nya poe kahiji Jumaahan poe kadua tah eta teh wajib di ditu Jumaahan nya ngan peda ieu wajib Jumaahan teh lamun boga tujuan rek cicing 4 poe bari 4 poe na teh pul sihahin weuteuh naon atuh ari pul teh isuk jedur nepi ka janari jedir meureun kitu nya kana 24 jam sapoe na teh gitu anggaplah 5 poe jeung perjalanan tah eta teh wajib Jumaahan teh ngan peda lakin latan akidu al jum'atu ngan teu jadi mun akid Jum'ah wajib Jumaahan mah ngan peda teu jadi itungan kana anu 40 urang ka Pangandaran niat 4 poe wajib salat Jumat di ditu. Nah hari di Pangjumaahan teh diitung urang ditunangan aya 38 tah urang nu ka 40 teu meunang diitung anger we nu diitung mah sabaraha 38 berarti eta salat Jumatna kumaha teu sah. Wajib salat Jumat ngan salat Jumat eta teu sah. Kumaha lamun aya 40 urang miluan tah maka urang salat Jumatna sah ngan peda teu jadi bilangan anu 40. Urang mah boro-boro mikiran ngitung 40 nya nu penting mah naon asup ke masjid salat weh kadang mah asupna ge keur khutbahnya cari cing we di luar nih geus adan kakara asup boro-boro rek ngitung 1 2 3 rek jadi rek henteu meureun urang mah paduli nu penting mah ke masjid nya keun nya daek kitu na ge tah geuning lamun teh mah di naon disusul-susul mah Jumaahan oge aya syarat rukuna kudu diitung heula aya teu 40 kumaha lamun eueuh wayahna salat lohornya kumaha Jumaahanana pigawe Jumaahanana mah anger tuluy jidai wa fardu ainin aidon alaman balaghahu nida usayyitin min wafikin fi tarafin yalihi min baladiha di Cikamuning teu ngadirikeun Jumaahannya duka kunaon dan teu ieu nya ieu mah api-api di dieu teh eueuh we Jumaahan teh leungit nya
ngan pedah ka kuping ti ditu ti mana ti ditu teh ti Jangala awi luar ngaran kampungna mangan duka kunaon jadi Jangala eta teh ti Jangala ka kuping sora adan maka urang aya kewajiban jumaahan kicilik ka ditu nya naon sababna ka kuping adan mun baheula mah nu adan teh naek kana tempat nu luhur tuluy make corong kieu Allahu Akbar Allahu ayeuna makan make toanya urang nama di jero masjid ta eta oge sami wajib jumaahan tah jadi sanajan di lemur urang teu ngadegeun jumaahan contona tapi ka kuping adan ti mana di batur ti kampung sebelah maka urang jadi wajib jumaahan min mahalin tuqamu fihi al jum'atu tegesna ka kuping ti tempat anu dina eta tempat teh diadegeun jumaahan wal mu'tabaru sima wahidin fa aktsaru min dzalikal mahal bil quwah ayeuna mah bil quwah teh geus bil quwah teh atuh aduh hampuranya meureun nu dibaca ku urang teh dah teu ngarti nya ari sangkaan urang mah ngarti we jiga urang gitu punten maksudna ya poho hilap kan ari zaman baheula mah adan teh bebergegnya supaya naon supaya ka kuping ku batur ari zaman ayeuna mah masing cek paribasana harewosan ge Allahu Akbar tapi kan aya naon toa pasti jarak tempuh sorana teh jauh nya tadi dia mah bahasana bil quwah kalawan make kakuatan satakar kebek ari ayeuna mah kakuatanana geus diganti ku naon ku mesin ku toa ku ampli tah lamun ka kuping maka eta jalma wajib jumaahan nya wa adamil mani min hawain wasajarin masalan bari eta tempatna teh teu kahalangan ku naon teu kahalangan ku panyegah sapertikeun hawa angin luplep sorana teh nya Allah tah sapertikeun kitu nya wasajarin jeung kahalangan ku tatangkalan tah jadi intina da sabenerna mah ieu mah henteu berlaku di urang mah nya sabab di urang mah jumaahan sok diadegeun ningali jumlahna yakin leuwih ti 40 mantak di urang mah teu aya masalah geuning ieu dicaritakeun nepi ka eueuh jumaahan dibatur asal ka kuping adan wajib ieu mah kajadian zaman baheula jeung teu menutup kemungkinan di urang oge kembali deui ka zaman baheula naudzubillah titik wasyartuha kantun syarat sahna salat Jumat wallahu a'lam bissawab Rabbin fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabati lana fi tawassalna bita'alumi tawassalna bita'alumi antarzuqonal wasi'ah wa antarzuqonal abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pamurukan abdi rizkian ku kajembaran abdi rizkian ku kau